hilapnya mimin tompel pasti sesen kahiji kadua katilu dan seterusnya pasti tampil nyunkeun dukunganna nyunkeun doana nyunkeun subrekna like-na share-na tong hilap nya. Insya Allah Mimin Tompel selalu menghadirkan yang terbaik dari sesi hiburan dan segala macam. Tur nuhun kasadayana. Balanjaan teh maranaha aya nama duit 50.000 teh kabeli bea saleter meuli uyah we urang ngagoreng uyah we paraban itu teh ayeuna mah dibawa goreng bawangan meuli cuman kabeli terong keur si abah meureun rek nyambel aya peuting teh ieu geus nyanguncar boga bea teh poe ieu heuh darana geus kolot mah udah geus terkubu dedengan teh urang oge heueuh duh teh nganannya alo balanjaan zaman ayeuna mending cuman kabeli bea keur sahur mah paling oge meureun arek ngulup ieu we meureun ngagoreng uyah ngulup terong makanya ayeuna oge encan boga keur buka ieu sore hayang kolak hayang naon berenang incu ya paling rek diancurkeun we meureun ngangeuretan bawangnya ayeuna mah da kumaha atuh keur lockdown kos kieu mah paling ngeuretan terong beureun rek disemurkeun we terong oge kumaha we yang penting mah asal incu barang dahar heueuh da meni kuat mararahal ayeuna mah zaman ayeuna mah heueuh mah geus nyanguncan encan nyangu heueuh ana we keur aduh keur malangsa kurang teh keur tewek keur lockdown loksun aduh Gusti nu agung ya Allah tinganan can beberes di jero oge meureunna mana teuing paburantak meureunan subarandeunaan ieu heula ieu duh tinganan mah tuh can mirun aduh aduh meni kuat bara lake nih pan ieu can kauruskeun meuli terong we kumpul teh kabeulina naon meuli uyah we stok keur incu pan kedeung deui geus jam sabaraha ieu teh pan buka sakedeung teh urang di runseun heuh naheun cai heula heueuh da kumaha atuh mana hujan wae mana balangsa hirup teh Gusti meuni kabina-bina teuing meuni teh kabeli kompor gas acan kos batur mah meuli kompor gas nyangu teh teu harares urang mah meda heueuh hirup balangsa urung seunu oge Gusti nu agung heuh ningalikeun batur mah nyangu teh babari zaman ayeuna mah geuninganan make kosmos naon geuninganan da mah teu kabeli mirunseun teh masih kieu keneh weh geuninganan lamun cenah teu mikirna salaki lamun teu mikiran incu mah geus hoream nyangu oge mana awak teu ngareunaheun mana usaha keur hararese teu burung deui hanan asal aya keur naheun cai gampang yuk sini tetedekeun hurung-hurung sugan ditembangan sugan cangkurileng antep dina dahan awi miminineng kapuguh acan ngajadi kerak lain siung lain geuninganan japati belangjang nah nineng lain sing horeng aya gantina urut sinden baheula tenganan cangkurileng entep dina dahan awi miminineng mama geuningan ancan ngahiji lain daun awi geuninganan jang sigi
It, lenca berem di taweran. Lain-lain bagja diri, bagja dengan di bagera. Ayo udah sabar kan ah. Ayo. Amaman, wilajeng tepang tahun amaman. Alhamdulillah. Duh Sukses hatur nuhun. Alhamdulillah. Berarti kudu ngucapkeun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi pemeran Mimin Tompel Maman Firmansyah dinten ieu teh nuju ulang tahun. Alhamdulillah. Asigit selaku tim Mimin Tompel Kang Mu terus ngucapin ulang tahun, Kang Sadayana terus ngucapin ulang tahun. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka Abdi. Mudah-mudahan di ulang tahun ayeuna teh Abdi leuwih intina mah leuwih dewasa, leuwih bisa menyikapi keadaan dan intina mah mudah-mudahan sing berkah bersadayana. Amin. Memang hati yang ku bawa tak sebesar harapanmu.